Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para murid oge para mitra sadayana satu acan dilajeng urang sami-sami muji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Gusti anu murbeng alam, anu nyiptakeun satung kebing jagat raya katut sapangeusina, anu parantos maparina nikmat urang sadayana, utamina nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Dugikeun ka ayeuna urang teh sadayana masih keneh tiasa ngajalankeun rupi-rupi parentahna sarta satekah pola ngantunkeun rupi-rupi hal anu dilarang ku anjeunna. Sholawat sinareng salam teureureuh-reureuna teu kendat-kendatna urang haturkeun ka junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka para kulawargina, ka para karabatna, ka para sahabatna, dugi ka urang sadaya salaku umatna anu satekah pola nyonto kana rupi-rupi sunnah mantena. Ya, para mitra oge para murid sadayana, dina waktos ayeuna urang masih keneh bahasan ngeunaan kebudayaan Sundanya. Mohon kupami waktos kamari mah urang tos ngabahas ngeunaan ngarang rumpaka pupujian oge nyerat sisindiran ya. Mohon ayeuna urang cobian kana nyerat anu teu eleh ramena nya gitu nya, anu teu eleh mata kataji lah ya. Nyata urang nyerat aksara Sunda. Ya, sanusantara ieu teh urang teh nya gaduh aksara ya, gaduh aksara daerah. Seueur sanes Sunda hungkulnya tos puguh Jawa aya, aksara Bali oge aya, aksara Batak aya, Rejang Lebong aya, Lampung oge aya, Bugis Makassar aya seueur nya seueur. Eta tanda gitu bahwa negeri urang teh negeri anu beunghar ku budaya, beunghar ku tradisi anu wajib dipupusti, wajib dirumat, dijaga ku urang sadayanya. Salami eta tradisi naon ngandung ajen-ajen anu linuhung ya, bernilai tinggi gitu kan. Sarta utamina pikeun urang anu ngagem agama Islam eta tradisi ya henteu papalingpang, henteu patukang tonggong sareng ajaran Islam. Nya lamun patukang tonggong sareng ajaran Islam nya eta mah tos lain deui urusanana gitu nya. Oke. Ayeuna urang bakal diajar nyerat aksara Sunda gitu nya. Kumaha cara nyerat aksara Sunda anu leres, anu rapih ya. Panginten ieu teh bakal dibagi janten sababaraha seri kumargi moal cekap gitu nya, saupami di savideokeun bakal panjang pisan durasina gitulah nya. Janten urang ieukeun we perbagian-perbagian. Mangga urang kawitan. Nanging dina ieu kesempatan Bapak moal nerangkeun naon wae aksara Sunda teh gitunya, susunan bentukna kumaha wae, apokana mah anu bukan kitu namanya. Upami hoyong terang aksara Sunda teh naon wae, sabaraha jumlah aksarana eta mah seueur lah kantun googling ataupun buka Wikipedia oge aya atos nya istilahna pabalatak lah eta mah info ngeunaan eta mah nya kantun googling weh gitu. Tapi bahasan anu ku urang dibaladah dina denget ieu moal ngabahas eta. Nanging urang ngabahas ngeunaan
teknis ya, teknik nulis aksara Sunda supados rapi, supados henteu papareolan gitu nya, bentuk hurufna oge leres. Oke, para mitra oge para murid sadayana, urang kawitan rupina nya. Tah saupami hoyong tiasa rapih nyerat aksara Sunda sadayana sayogikeun heula ieu. Tah ieu nya buku tulis matematika, buku petak, buku anu kotak sapertos kieu. Ya, kumargi dina kotak-kotak sapertos kieu teh nya tuh. Ieu bakal ngagampilkeun urang narik garis. Ya. Kumargi bentuk aksara Sunda mah nyiku sarareukeut kararaku gitu nya. Ku kituna garis-garisna jelas kantun ngadamel garis lurus gitu ya. Anu ngahubungkeun ti kotak ka kotak. Nah, iya, jadi ukuranana sapertos kitu aya ti kotak ka kotak tarik garisna gitu nya, ti kotak ka kotak tarik garisna sehingga bentukna rapih henteu papareolan. Misalkeun nya ieu salah sawios naon aksara Sunda ieu aya anu disebat ka gitu nya, bentukna ka teh sapertos kieu ye. Kieu nya tuh. Tah, bentukna siga angka 7. Ieu teh dibacana ka. Ya. Tah supados tiasa rapih nya anaking oge para mitra anu bade nyobi. Tah ieu kan aya kotak ya. Tina kotak ieu aya tiap juru-juruna tapi sudut-sudut gitu. Saupami hidep hoyong nyerat ka sapertos kieu nya, teknisna nyaeta hidep perhitungkeun aya genep kotak, 3 di luhur 3 di handap ya, 3 di luhur 3 di handap, 1 2 3 gitu kan, 1 2 3. Tah tandaan misalkan tandana teu kedah ageung-ageung asal kaciri we ku urang sorangan. Nah teras tah supados tiasa jiga kieu tuh tingali ieu. Ieu nya tuh. Ya, di dieu tah ieu nya aya garis kan tuh, aya garisnya. Nah, tarik ti ditu ya. Tarik ti ditu ka dieu. Tarik ti handap ka luhur. Tuh. Gitu. Nah, ieu masih keneh rada papareolan saupami hoyong rapih mah hidep tiasa nganggo jidar gitu nya. Ngan ieu mah bubuhan teu aya anu mangamerakeun, nyepeng kamera nyalira. Ya jadi kapaksalah kedah kieu. Upami hidep hoyong rapih mah mangga weh di naon namina teh ngange jidar gitu ya, penggaris. Tah ieu ge kieu tuh. Jadi ieu sudut ieu nya, sudut anu dibalik kenca tarik ka palikatuhu. Set gitu. Sudut anu dihandap tarik ka palih luhur. Tuh. Kitunya cek. Tah jiga kitu. Jadi nahabat kedah dina buku petak siga kieu tingali ku hidep. Aksara Sunda teh nya ngandung kemiringan. Jadi kudu dengdek ye. Tah, fungsina petak-petak anu aya di dieu nyaeta pikeun ngatur dengdekna supaya hidep teh ulah ajeg ieuna hurufna tah. Ulah-ulah kieu tah. Ulah kieu tah. Nulisna teh. Nya. Tah, ieu teh salah. Tapi nu leresna kieu. Oke? Nah, supaya
dengdekna sararua gitu nya sami tingkat dengdekna tingkat kemiringanana urang latihanana nganggo buku petak jiga kieu tuh nganggo buku petak jiga kieu gitu gitu kan itu nah bet kedah aya jarakna genep kotak supaya ulah padempet nya supaya ulah padempet tuh memang sih ya ge henteu sarapi anu sakuduna tapi minimal lamun aya kotak-kotak siga kieu urang teh aya patokan pikeun narik garis nya tuh kieu we latihan gitu patokan pikeun narik garis tuh teras we dugikeun ka ujung gitu tah ieu teh pikeun ngabiasakeun ieu teh pikeun ngabiasakeun lamun tos biasa mah urang teh bakal sae gitu ya tah kitu carana teh ieu kade ulah asal gitu nya barang jieuna ulah asal sakali deui tuh tentang tukeun genep kotak 1 2 3 4 5 genep tuh gitu titikanana teu kedah ageung-ageung penting mah asal kaciri ku urang sorangan we gitu nah ieu garis gitu pamihoyong rapih sakali deui tiasa nganggo jidar nah ieu bari nyepeng kamera sih ya jadi henteu sae 3 4 5 genep tuh tah gitu tuh kan sanajan teu 100% rapih ge ari ieu napas mah teu nya enak we ditinggalina gitu kan nya nah, terus saupami hoyong ngawitan deui itu pisahkeun ieu teh ulah ngahiji lo nya ulah ngahiji liwatan sakotak ka handapna teh liwatan sakotak biasa hitung genep kotak 1 2 3 4 5 genep tuh ya nah, gitu terus we nya tuh gitu kan nah teras dugikeun ka ujung ingetnya ngaieukeunana genep kotak genep di luhur genep di handap 1 2 3 4 5 genep gitu ya genep di luhur genep di handap 3 di luhur 3 di handap jadi aya genep kotak 1 2 3 4 5 genep ye tuh nya
Narik garisna salawasna kudu ti kenca kakatuhu sareng ti handap kaluhur tuh juga gitu ya, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, tah miring gitu. Awasnya ulah keluar tina kotakan ieu, ulah aya nu tembus ya, ulah aya nu tembus, pokona kudu pas aya di jero kotak ieu, kedah pas dina lebet kotak ieu, ulah aya nu tembus. Tah contona aya nu tembus misalkeun kieu nya, misalkeun kieu tah, nah kitu nya, eta salah, eta aya nu tembus, eta teh salah, tapi kedah kieu gitunya, langsung kieu tuh kan aya dina lebet kotaknya teu kaluar kan, teu kaluar. Oke, tah jiga kitu heula. Ta eta teknik nyerat ka nya, nyerat aksara ka dina aksara Sunda. Mangga wilujeng meraktekeun ku Bapa ditutup heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.